Yang kan udah naon, Ya, nggak lapar ke? Lapar? Yang ayo tuh ke warung mau mesin lagi. Ayo tuh dah. Oh, karunya eta si Ayu kekayaan beri istri dong ke bapak gimana dahar. Bang, Ya kumaha ada geus nasibna tuh mudah-mudahan we hareup mah hayang milih sarehat beunang. Wak, sejar sangu wak. Mangga. Ya, Mohon maaf wak. sareng naon ren samanya? Ah, sareng naon we wak, haji nasi we mah. Ya wak, nuhun wak. Kumaha ieu rajin daman? Alhamdulillah sekartenan wak. Ya tuh wak. Bios dong diatosan. Nah, wios pada ayah bagi Bios atus mah. atusan. Karena canak atusan. Eta barudak tinggalkeun ku indung babana sing sarehat sing hade milikna sing saleh ya Allah mudah-mudahan. halus we gimana? Ya, cuma. Neng, neng, neng gelis. Nampak? Bangga makan kopi. Aku sana sakit. Ya. Pikiran saya bertingkat kasih Ayu, tak budak calaga gitu jangan adina. Kemanya saya udah kayak itu sugan. Pak, Nah, neng, oh atas. Jangan nanya. ya. Alah. Kamana si mama teh beta yang papangi jeung si mama Jadi kos. ku aya caritakeun ku sebenarnya kumaha si mamah teh. Ana mau orang tua heula we lain ujang teh lapar. Gusti karunya raya abdi jang cing sabarnya. Lamun ujang apa si mamana tas teu aya kumaha meureun ujang kapaksa ngabohong hampura jangnya. Eta kunaon ilung ngetihan. Nya acan wujud teh gamang dang. Teh ulah gering. Nyaa tong gering ka berek ning saha. Nya ada teu naon ama nya. Wah, malah kena naon.
Jang upami angkat jauh ujang cing bager cing sabar cing solehnya ulah seueur picarioseun abah ke si Uwa ujang atos lanula di buminya tong ka mana. Assalamualaikum Wa. Waalaikumsalam. Aduh kebenaran Yup. Aya naon? Aya picarioseun Wa. Yuk atuh dilabat yuk. Mohon Mang. Iya tuh di dia. Di namparan. Yuk. Aduh. Neng, Bang damelkeun ngecek. Gambar si Ayu. Wah, kumaha itu teh raya abdi teh tuh. Si Ujang naroskeun wae si Mama sareng si Bapa. Si Mama ka mana? Abdi teh bingung. Wa. Kumaha atuh teh? Wae Jang Ayub sing sabar. Ewa, menikah itu orang jarah kan.